Antangin sadus tadi teh Miti 27.500 beres. Enggak aku rima lah. Assalamualaikum. Abah, bade aya periode naon, Bah? Bade meser naon? Iya, abah teh yang rokok. Hoyong rokok naon, Abah? Garam beureum aya teu? Udang garam beureum. Aduh, udang garam teh tos payu, Bah, teu aya saeb. Naon atuh? Super. Garam koneng aya. Anu koneng paling Surya, Bah. Wios lah. Sabaraha, Bah? Sabaraha batang, Bah? Sabungkus. Aduh, Abah ieu teh abdi teh nuju ngetang bon. Teu acan balanya udang garam anu ieu mah Surya. Teu acan kapeser namanya aya sakieu we saayana, Bah. Oh, wios lah. Saayana wios lah. Aduh, nyukur hapunten tuh. Tapi abah rek nganyuk heula. Nganyuk heula. Heeh, abah teu boga duit ye. Bade iraha Abah mah ieu sama tanah tuh. Engke we lah abah geus meunang pasien lauk paus ye. Aduh, emang teu acan kengek wae. Teu acan gara-gara beak duit ye. Kumis oge tuh jeung janggot ka beak Aduh, tuh. nyanding Abah sapangling. Janggot jeung kumisna teu aya sae. Kayak ku abah lah dibayar geus meunang lauk eta pasien lauk paus ya. Bios ka Abah mah keneh lah. Mangga canak, Bah. Atuh nuhun nya. Ya, sama-sama mangga. Nuhun ye. Sami, Bah, mangga. Aduh, asa abah euy. Aduh, sudah berangkat. Asa bau-bau loko paus ya. Ini eta masih kan jelema sampah. Teh goreng patut ting sasampayan teh. Mbak ya, sekabur hujan banget balik. Aduh. Nah, iya sirah teh. Sadar mah budak teh. Ngagoroan si Arul. Cik sekali-kali mah tuh ngagoran juragan. Kemana di budak teh? Neneng. Tadi yuk. Pang ka warungkeun Bapak. Liut ya, mah pemesekeun rokok. Jeung bodrek. Mana tuh acisna? Teu. Ari Bapak maknya cis 1000. Pan kemarin aya pamulangan itu 88.000. Jadi sasana loba keneh bisi neneng rek jajan we gae. Panglikeun bodrek ka poho. Bapak riut gara-gara neneng ieu. Tong dipikiran ari riut mah. Aduh neneng ngogoroan si Arul naon coba sekali-kali mah anak juragan goroan teh. Ya tuh paning ka warung lah. Heeh. Aduh, ya alhamdulillah ya. Orderan keur meledak ya. Aduh, hanya kan mantuan. Si Arul gering nya euy. Kumaha teh saha nya nu daekeun ya. Sugana teh nya urang neangan nu daekeun Saha ieu? Ya aku nita mak lampir mau daekeun kitu da. Maka pigawe gitu ya. Amang. Bade ka warung? Oh, mohon. Bade meser apa? Bade meser rokok si Bapak. Oh, mohon saya. Ari ieu reuleuh Amang Naruh. Mohon. Ai Aruh ayeuna kumaha da, Mang? Nyata Arul teh repot. Nyata tos samingon berenang gitu we. Ringan teh kirang sehat lah. Oh, nya tuh. Mohon. Kumaha tuh neneng sareng Arul? Saurna mah cenah ieu. Kirang sae. Nya nyata. Mohon tamada orang biasana sampai tamah nilai jalan keluarnya.
nya nya mama ngasapkeun ngadoakeun we ka nu jadi alo gitu nya ka saha we nya. nya amin Mohon. nya terus neneng bade ka warung hal. Ya. Mun mangga. Assalamualaikum. Duh, si Harul teh da mangku naon nya. Ih, itu boga simut-simut aja nih kalau ini mau tadi aku serangan kacau. Ya, apa mah keur ngodol. Aduh, buat dia, transport lah, transport, aduh. Wah. Udah tuh lila ya yang kacia ya yang kaca ya. Hah? Gila aing ada begitu. Ya, Mulu atuh. ya apa keur ngodol. Lila aing. Lawan biasa juga malu apa enggak inget ya. Kuat apa ya? Lila. Mulu teh kuat. Kok bela aja, belum. Halo. Ya. Lila timnya seker main bola modal lagi lila aing. Aduh. Ngodol ya begitu kota. Duh, ya beuteng ya, ting adang naon beuteng teh nya, ampun ting. Kieu sekolah teh meureun marang dahar teh sagala karasa, mencret beuteng teh. Aduh, bingung teh ya, bingung teh budak teh cager-cager di ubaran teh. Geus ka Banten, ka Karawang, ka Surabaya, lah geus ka mana lieur abah teh. Ya Allah, Gusti Nu Agung. Makin ribut tuh. Pada mah kemukang cengek 2 kilo. Tadi nah yang harudang. Makanya ribut tuh. Dulu ka ajengan sugan ieu mah dibawa dari budak teh meh cagernya. Aduh, Jang. Aduh, budak abah Gusti Nu Agung. Ya Allah, Gusti Nu Agung Jang, urang nyen saneat Jang. Urang ka ajengan ieu wayahna Jang nya. Ame cager lah maneh. Aduh, ieu budak kepegang kieu tuh karek sabalap teh geuning oge. Aduh, hebat. Ya, sok. Heeh, bener. Bingung ya abah, aduh di kieu mah Jang. Urang ka ajengan deui Jang lah, engke mah Jang, jeung abah. Bingung abah kieu mah teh bisa ka mana pisan atuh, nguruskeun maneh we hayo. Aduh, ya Allah, Gusti Nu Agung. Pada geus kami teh diubaran teh ka ajengan. Nya kudu kumaha naon diubahan aya budak atunya. Tapi Jang abah ngomong-ngomong ujang sudah can Jang. Encan. Abah rek ngeulang mencet lawan tah atunya. Rek dikuah rek dikumaha. Hah? Heuh daguan teh Jang nya. Abah rang mencet lah, urang asakan. Lain rek dikuah rek dikumaha. Oh, urang kerece ke Jang nya, daging ontang urang mencet lah ku abah. Enggak, ini neneng. Ya Allah, kalau masih neneng nyuwun hapunten ka sanes neneng hoyong ngapermainkeun perasaan dan neneng ge sami sedih kamari ningali sareng Imas. Wah, mantap. Lagi on fire.
Mantap surantap. Aduh, soal naon soal anu ceurik ya. Tapi soal jurig sih nang ah. Serius bro. Abah, Ngong. 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 Abang mau wangi sih. Naon, Bah? Bukan kali. Ngong. Redang bae. Neng kira di dia. Cak aya neng ngomata oke. Emang kunaon gitu, Bah? Kita neng tos lami. Mani bukan teh itu Wah. mah teh tos lami itu. Bohong ieu mah. Kasepna teh cage langsung ke neng Sanes nanya. ieu mah. Ini. Ah, ieu mah aci gores neng supaya teu gugus sok tibeutkeun. Tuh, ya, mata oke. Cage. Masuk itu anak apa rek saya pan itu sau keur ngosop itu daging ontah. Heeh, si neng ieu bisi. Masuk. Mama. Nah, terus kami. suami si tadi si tabu duaan. Nah, aja ka dia. Nya tadi teh terang ti amang Aa saurna teh cina Aa ngaringku. Naon? Kayak sehat tuh. Naon? Neng nyuwunkeun hapunten ka Aa. Anu kamari nu ditinggal ku aman teh sapertos nu ditinggal ku Aa. Punten, barangkali abah yang dipanggakeun nya. Oh nya bah, Punten Eba. nya. Tidak mah lami tidak bohong gitu nyata barangkali teh. Oh nya bah, Oke, ya. Urang neng punten. Ieu. Nya sok abah bade ka pangarlahnya. nya bah. Sangu di pilihan kan. Neneng nyuwunkeun hapunten ka Aa. Nu kamari mah sanes nu sapertos ditinggal ku Aa. Aa teh sabaraha dinten teh damang. Ah, itu tidak mang sehat. Kamu sehat. Dan neneng ge apal. Bohong. Tos saminggu jangan rumah tidak mang lagi. Kan ini si abang bohong si abang mah. Bisa rek renang ayeuna ka Palung Mariana hayu. Da sehat gitu. Terus Aa mau mulanya Ah, salit ya. Gigihnya enak. Neng mie sedap lamun panas jadina. duka. Ya. Ari si Aa keur teu damang teh. Sekali dia nih, ngarep. Nya. Oh. Neng aham pulangnya kamari pas masalah si Imas eta mah salah paham. Nya neneng ge nyuwunkeun hampunten ka Aa. Bapak neneng ciga nu teu pisan ka Aa. Ah, waos. Ya wios. Nanaon. Neneng kunaon sedih? Neneng mah sedih ti pas awal mimiti pendak sareng Aa. Perjalanan neneng sareng Aa mun teu aya bahagia-bahagiana. Itu acan we temereun ieu hambatan. Tuh nanaon. Neneng leres enak sareng juragan. Henteu eta mah duka neneng ge da teu sadar eta mah kamari ge duka kumaha da neneng lagi teu sadar eta mah. Teu sareng juragan gitu. Neneng mah hoyong lagi ka Aa. Ah, piraku hoyong ka Ani kamari ameng sareng ieu sareng si juragan. Aa cing percaya ka neneng. Neneng mah bener nyaah ka Aa. Bener serius? Nya bener serius. Bah, Ya, Jong. jadi bah. Siap, Jang. Bulan ku abah Ajang. kurang kencan lagi. Siap. Sabulan. Tahu tuh, Bang? debus. Oke, debus mantap. neng. Mantap, Iya. abah setuju. Bunga pisan abah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bang. Apa-apa bertahan. Aduh. Mantap aja. Udah abah ya. Ari ai bak teu acan. Iba ku aya tuh amang ge. Ijak singgit lagi. Tapi naha asa baunya. Bau naon? Bau rindu neneng ka Aa. Apa? Neneng ibak teh acan. Atos Abah bilang pancah. Rasa bau. bau nama. Giridi. Aduh. Wah, yuk, jangan. Oh.
udah mang. Nya. Abah neneng bari mulang heula. Oh nya mangga geulis hati-hati di jalan. Salam ke abahnya. Nya, Kade Neng Dilannya. dia naon ah? Hadi-hadi di jalan. Jang, teukeun jang, makarep jang. Hmm. Nya. Tempokeun. Ah, Yo jang. Naon? jadi makan. Jang, bau ieu jang. Bungkuk geus ieu teh maning manehnya. Jadi, Bang. Maning heula rek kawin mah maning. Keur aing mah bu. Aduh, kabau ke paeng. Aduh si nereng sasana tuh. Maning eh. Ampun bau teh bau teh. Neneng, mana rokok teh? Woi, Neneng. Aduh, kunaon deui ieu budak. Mana rokok bapak teh? Astagfirullahaladzim, hilap. Ai Neneng kunaon naon hujanan hungkul atuh. Bener ieu mah ya. Ya, cus kenapa? Ih. Bapak yang rokok jeung bodrek, ieu. Apa, bentar. Ah, mencurigakan mah ya. Bae bapaknya ke warung, kita rek cai heula nih. Tas di mana tuh? Di kapoho kieu. Dan si A. Ah, naon Arul? Tanes, tadi mana bapak? Anu bener, song ngabong, kalau jadi kolot, tamali, hayang asup ka neraka. Bapak gemung. Mana ada yang mana? Sebener, bapak teh rieu nyaho hayang bodrek, bayang ngarokok di rokok bapak, jabal hujan deh. Balik ieu mah, ini ngagoler heula ah. Tapi pohon di sana kecai dari hujan dia. Ini agung. Dina sholat, lain ngalamun wae. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Root hujan teh beser deh. Dan kacai weh ayo. Musim hujan mah. Buuk geus jiga tamang kieu piraku si Neneng teu kabeungkeut. Neng. 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 Ayo dulu. Nah, ini mas Neng. Si bapak ya tuh. Nah, amang yuk Neng yuk. Amang yuk. Bukan si bapak tuh. Wah, teu aya meureun. Amang yuk. Nya tuh, ayo. Ayo dulu. Tersalami ya tuh amang. Gila si Neneng gitu deh. Rek kemana? Gila si Neneng di rek kemana cenah? Neneng! Neneng! Wah, anak aing kerot jeung ayeuna. Woi, Neneng! Awas labu. Aing rek bapak si Neneng rek mau adoma aku suka deh beudang di olo mau adoma jeung si Neneng jeung jeung bapana pasti ka olo. Juragan? Mas. Sudah
teh ka mana? Biasa aja. Gerak gini kalau rumah domba aja si Neneng. Imas teh bade ngobrol ya teh kumaha tos ka si Abah deui acan. Kan kamari deui dipiwarang 2 kali. Tuh acan. Ah kumaha ieu teh juragan mapan saur si Abah nage kelah 2 kali lamun teu kitung ke ditarik deui. Kumaha mah si Neneng kita kasih arwah deui? Ada kamari kudu sembur 3 kali, tapi geus manjur sih kamari ulin deh pasti dia si Neneng. Nah atuh lain geura kasih Abah deui. Jangan aku kasih abah deui. Ieu mah di bejaan teh hega aku mah juragan we. Bae. Hega pusing deh. Ini Neneng. Ya tadi si bapak ngagoroan. Baiklah udah mau ke udag. Bodoh amat. Udah mau ke udag bapak Neneng sekolah. Rek sulap ya Neng ya. Kejutan yang Neneng ya. Apa kampung? Atah gogos. Baik gogos. Emang mau? Henteu. Di jalan. Mang. Enak Mang. Buka udah tuh. Sah budak Mang. Eta si Neneng, tadi teh lu lompatan ka dieu jeung buka gondrong geuning. Teuing atuh da teu ningali. Eta jeung nu gondrong-gondrong nih. Nu gondrong. Heuh, apal deh. Saha ngaranna? Aru-aru gitulah pokoknya jika danas gitu. Arul. Heuh. Wah, boboa ieu kolot. Anu kelas umum kompor nih paranjang baradag. Pasti amang ge eleh atuh ku itu ku bulukna. Teu ningali Amang mah. Tinggalunya aman atuh. Wah, boboa ieu bapana cenah ya. Kumaha ngejak deh. Mang, kades geudeung Mang. Naon? Ari si Neneng teh budak Amang. Heeh. Anu jeung si Arul. Heeh. Tah, ayeuna Abah rek terus terang ka Amang ayeuna. Naon tah? Hampura we tapi nanya. Heuh, naon? Ulang amek. Tah, anu ngaranna si Neneng teh ku anak juragan Heeh. dipelet. Oh, dipelet. Usahaan meletna. Minta ka Abah. Oh, jadi ieu nu melet teh. Oh, Terus ayeuna naon make dibejakeun atuh? ku sabab teu balik eta anak juragan tah. Heeh. Teu mere amplok ka Abah. Oh, gitu. Bohong tah budak tah. Ulang ngajar ku Abah. Aduh, sesang. Mata ku Abah dicabut we peleta teh. Sesangga juragan teh. Loba duitna, akalna leutik main dukunnya. Terus kumaha ayeuna? Tah, ayeuna kieu Mang. Saran Abah ka Mang di bejaannya Heuh. alus kene si Arul. Daripada anak juragan gede bohong tah. Oh, gitu. Mending kene ayeuna mah jodohkeun ku Amang ka si Arul. Heuh, nuhun atuh Mang ari kitu mah. Heeh. Jadi salah sang. Abah hampuranya ye geus melet anak Arwah, anak Amang. Heuh, kena. Ari kitu mah puguh ari geus dibukakeun dieu mah kenaheun. Bedegong tah budak tah ngabohong ka Abah tah. Heuh. Yang jirek balik di teh eueuh. Di Arab-Arab panas ku Abang geus disembur 3 kali. Oh, Kata ku Abah kamari teh wah dilesotkeun di peletna. pelet teh. Heeh. Oh, kieu cara nama tebal juragan. Aduh, jadi salah sangka si Arul. Heuh, nuhun Mang, geus bejaan. Sami. Heuh, aduh. Sia mampus juragan tah, lain bejakeun ka bapana si Neneng tah. Teu balik ka Abah ngabohong tah. Itu geuning budak teh jeung si Arul, tapi heuh kembae lah geus kieu mah geus nasib di Gusti Allah. Juragan mawa doma deui. Pasti atoh deui masih Neneng ieu jeung bapana ieu geus mu. Domba geus pangmalakeun ka kumaha aya domba ieu. Domba. Hampura juragan jadi serba salah aing. Hiji hayang domba jeung duit di juragan, tapi kitu carana mah da bingung atuh. Iya kumaha ieu domba teh? Aduh, domba nih. Tapi wegah juragan domba. Si Neneng mana? Lieur. Neneng, ya dia ke kau Neneng. Neng ke mana? Neneng. Sabar dulu, jalur, aduh. Kenapa si Neneng? Aduh, si Neneng tega, aduh. Juragan, aduh. Si sabaran jalur, aduh, ditinggalkan ke si Neneng, aduh. Si sabar. Aduh, aing bener tengah walau kasih imas, coba ngawal kasih imasnya. Si Neneng mau ke si Arwah, aing. Nakal,
Ajak kalau. Ya waduh. Ih, si neneng ayo. Ayo si neneng. Si neneng ku batur. Mana badan bate? Tadi teneangan Banar Roma tinggal mana itu? Mana tuh? Makan YouTube.